Pusing katanya Atuh lain alagaan kam jauh orang ge pusing keur kuari nama. sekarang 17 Agustusan. Aduh, eta deui geus 17 urang geus jadi pikiran gitu mah yeuh. Orang suka ngalawi meureun. Atuh ngalah ya awi mah jeung urang sukan. Nanti pelangkikeun ieu boneka di ditu. Marah ya budak. Namun bisa mah orang nangan saurang deui jelema. Atuh lain dar gimana mah? Atuh siapa ya orang malah? Ayo gerenang ka mana ya urang nang layan. Mana kieu mah met si eta aja kan si bolotnya. Atuh aja kan supaya rame orang di jalan. Nah gitu doang aing mah kamari ge cina hayang misi geus kana kopi aing malah lieur. Pusing eta mah. Anu ngomong jeung si eta teh lieur ka urangna. Kudu ngomong deket juga gitu. Bolot. Itu deket ceulina. Eta kode heuh. Atuh kode eta mah. Jauh-jauh mah malah kadang geus eta mah. Jalur kopi kana daang. Heeh, setemai itu. Da aing kamari ge ripuh. Tong diripukeun geus ki wae kana mah. Geretangan bae si bolot teh kuari. Atuh si bolot di mana nya? Bisa masak di pos aya na. Wah, mau jeung santri budaknya. Mananya kadi-kadi turai. Wek di jalan. Kemana sih ya lo? Ayo ngopi dak. Kan aing nanya ge siar ke mana? Kalau kau nawaran dar siang. Malam ini ku tersejuk berdua bolot. Lot, ke mana sih ya? Si bolot itu, si bolot. Bolot. Ayo itu sih tuh dia oke. Ayo obrol ke dalam dia. Ayo. Ayo obrol ke dalam sia. Bolot, sia di mana bae? Ayo na paling pateuy mah. Si eta alang leumpeuh teh. Sia aing mah nanya lain kana maling peuteuy. Siap paling pateuy mah. Kumaha sih ngajawabna? Sia di mana bae, Lot? Ayo paling pateuy mah. Eta kalau leumpeuh teh. Kita mau ngomong di mana wae lot cina ge. Oh, kopi. Allahu Akbar. Sia di mana bae? Ayo paling pateuy mah. Aing mah geus kitu deui wae da. Kumaha ieu? Cina ge. Sia di mana? Semuli kopi aing. Capek aing ngomong jeung si bolot mah. Kumaha Bandung mana nya ieu? Esek bolot. Teu nyaho ya ngemara ringung dah ke. Da aya naon dari bae. Iya ngajakan ngalawi cenah putih-putih. Eta si eta. Cika aing ge tadi ditanya. Sia deui he jelema bolot diajak ngobrol. Atuh Kang kumaha deui ja lalieun ngobrol jeung jelema kieu ieu. Kudu di kumaha boa. Orang ngalieu emang da tadi ngomong kali-kali tu wae. Bisa kita balik itu lah. Kita balik itu. Gambaranna cirinya kesel. Udah kesel. Orang kaju keluar ya katanya enggak nih. Aju ieu urang kumaha nya? Mending kieu bae lah Kang. Satiluan urang mending ka pos. Atuh hayu. Tapi tolong heula ya di pos asa aja jelema. Atuh hayu orang tolong heula he. Desingan doang. Aja kata si Mamang. Hayu mang lah urang tiluan dah. Atuh kumaha atuh hayu lah siap dar. Siapkeun. Ayo. Bolot cek naon? Aing ngadukan budak. Mereka pateuy. Ai sia, sing eling ki wari ngalapeuteuy. Geus peuting. Naon sia? Hayang ilu, tuh hayu. Ai sia, ki wari ngajakan ngalapeuteuy. Helah balik lah. Terus Alah, nyambung jeung si bolot. Ngomong kita betul jelas. Naon ieu gereuwak ieu? Aduh maafang atuh didinya mah. Sasaranganan bae ya. Kunaon sasarangan di dinya? Urang teh ngaronda di dieu. Ngaronda mulu sasaranganan. Geus urang nang batur eueuh ieu. Udah sana mah aku iringan ya putiluan baturan. Wah, bener nih jeung sia. Ajuan sih na kamararana. Kabeh keur ngaronda. Mending ari lu bae sia jeung aing lah ka pos kabehan.
Ayolah, dah. Ayolah, Ayo, salah sih, mana nomor genap nah. Main kak. Ayo main. Saya biasa main Femina. Sama. Emang siapa dia? Mau siapa itu? Main harus amat. Biasa B sama Mak. Salah siapa itu? Iya, tuh biasa B, Om. Agar mau. Hormat, Pak. Hormat. Saya mau laporan. Ada apa bang? Jadi itu yang main judi. Di mana? Di mana? Rusuh Pak, itu mah di pos. Ntar saya samperin kalau orang Suma. Siap, dilaksanakan. Siap, laksanakan kembali. Siap Pak, segera disamperin. Ya siap, saya laksanakan. Main siap. Iya. Nah, itu ta. Dua, ta. Awas. Nah, di mana dek pos? Ada yang main katanya rusuh di pos. Naon Pak, nak ilung ngalapet ya. Tuh hayu. Apa? Mau ngambil pete? Saya nanya yang judi tadi di pos, katanya rusuh. Gimana? Kamu bolot ya? Hayu nak ilung mah. Nyai. Kamu udah salah, ngejawab kagak bener lagi kamu. Melunjak banget kamu sama saya. Hah? Ngajakin saya nyuri pete lagi. Gimana kamu nih? Bolot kamu ya? Kata Bapak, masa amat. Nak ilung jeung urang tuh hayu. Kamu susah ngomong sama orang bolot mah. Udah dah, kamu aja sendiri sono. Bapak mau jalan, mau patroli lagi nih. Main siap. Ternyata di sini markasnya. Jangan bergerak. Ngapain di sini ya? Lagi pada main judi kayaknya nih. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Nah, ini. Apa nih? Ini di sini apa nih? Nggak ngapain Ini apa nih? Nih. Kantong nih kayaknya nih. Mana uangnya? Uang di sini, uang di sini. Nggak ada. Ada nggak uangnya nih? Nggak ada, Pak. Hah? Ada. Waduh, ini bukan remi beneran. Ini kartu ini. Kartu apa nih? Wah, gambar kayaknya. Waduh, tipu bapak nih. Hah? Oh, Pak, itu bentuk pastornya kayak gitu sih. Waduh, salah ini bapak ya bawanya. Apa nih? Wah, ini kayaknya punya anak bapak ini. Udah bapak ikutan di sini. Ikutan. Ayo.